Hiji, dua, tilu, opat, tutup panto. Lelaunan cerita tuh sih nutupkan panto teh. Ampura kelepasan jurik. Oke, Mang Abdul salah. Kumaha jager sia? Alhamdulillah Kang. Eta punten mangga bili bade calik mah teu kedai sini sih. Cong diuk tang kurak teh nyopan sih mangerakeun teuing. Arek dihukumaha sirit dong koge hese aing mah. Oh, wias kumaha we lah bebas. Kamari teh sempat viral Kang nya beritana, kalau boleh nyaho kumaha cenah caritana teh? Nya kitu Kang, gara-gara Kunti abdi langsung kecelakaan. Untung abdi Ultraman. Bohong ketang fitnah sia eta mah. Aringnya Gelah, tuh. gelah, heup, teu ribut. Ieu teh dikieun teh supaya beres masalah nalin kalau kana mahan ribut. Udah tengeuna tuh anjing yang dipitah kieu mah. Nya urang cari tahu lah bilih aya kesalahpahaman gitu kan. Biasa we tuh banget datang ke rung ka aing. Sok ayeuna urang ek nanya ka Akang Kuntinya. Naon abi mah awewe? Ka Nyai Kunti, bener teu pasti Akang ieu ke laju mobilna Nyai ngalewat. Cek aing teu tah tanyakeun ka si Ocong teu percaya mah. Urang mah keur ninyum micongnya harita teh nya. Tapi maneh keluar sakedeung geuning ka maneh eta. Panyokot panci tengkurake kumaha nyuhnana batok ya. Gelah lamun kieu mah Akang inget teh ciri-cirina basa harita. Ciri-cirina teh atuh kos itu tuh. Lin Kunti atuh sirit sih teh. Naon atuh? Tuyul.